di dapur aing dah. Padahal garong tak juri gitu, tapi dona jelema bolongan ieu mah. Hei, kenaan dia di dia? Biasa. Kayak ngopi. Ngopi di mah aing, ke warung ngopi mah. Aing mau bayar. Tadi ya, terbuka duit. Tenang, sahabatku, dijieunkeun kopi mah. Baik hati ieu mah. Oke, bosku. Mantap, bosku, mantap. Aing teh ngopi padahal. Teu ieu. Kopi beu rokok nana. Deui rokok nama dulu. Ya. Enggak suruput lah kopina. Kayak rokok mah nyusul ka aing meuli. Oke, biasa. Beuh, yang punya. Ada kopi mana, bos? Eta siapin ngagean aing kok. Astagfirullah. Haus Kuat ta. kita dia ngopi lanjung. Ulu. Aing geus kieu bae ti tadi nulukeun kopi. Rokok bos. Beuh. Oh geus aing kagok teu ngopi teu ngarokok tah, jeung dia tah. Lamun hayang nyeungeut, Yo Allah. kitu bae tuh seungeut tuh dina gas tuh. Ai rokok modernan ya, bos. 2020 hiji. Di zaman aing keur ngawan embe ieu heubeul. Oh. Kayak lamun gasna itu bae tuh dina kompor gas aing nitip imah nya. Oh, siap, bosku. Heeh. Terus lieur aing. Kopi hiji lah dibeakeun ku si Rohim. Rokok dicokot kabeh. Budakna ngaloler video. Hei, udah. Iya, kawannya yang udah kenal. Udah dinya Nya udah pusing yo. Tos, masih balik sare mah ka imah tuh. Bagian aing di dieu naik lamun. Dasar main ngopi, yo. Enggak, saya ngopi mah kali itu. Balik ka imah ngopi mah di dieu tempat ngopi, tempat ieu mah. Tempat aing ngalamun. Duh, hanya ganggu balik dia yo. Dia kunahan ulang-ulang yo. Nulungan moal ka aing. Jam ditulungan ku aing. Modal kari dek nulungan teu Eh. percaya aing mah. Lain yang karunya ulang-ulang ngora keneh, laju bae anu nalian. Tambah bisi lolos. Yo bener oge. Coba dia bisa nulungan nang ka aing yo. Atuh soal nulungan oge bari. Atuh ngarti meureun dia ge kira aku urang Kira rada serius ya. tahan yo. Bako-bako acan. Waduh, bako aing di han itu tuh. Usaha. Si Rohim. Aduh. Ya. Maka kan gak ngalamun. Kumaha carana saya tala. Dipaehan ku aing pangulah ieu kanyahoan kumaha. Lanjung mata kan. Lagi dia anu kumaha yo. Yang bukan duit. Atuh bebari yang kulit mah. Bobari. Cetak mah bobari kumaha. Ya, Aing mau bae ngalamun bobari. Coba jadi kopi-kopi acan bobari kumaha dengan duit. atuh aing menyang sarangan meureun, gawe kikian doang. Nah sorangan? Terus nambah urang nuturkeun ieu. Sorangan mah jeung bareng. Sarua, arana Sem Udel. Sem sama-sama miskin. Heeh. Udel mah enggak, sudah dibejakeun deui. Nyaho kabehan ge. Iya, mah kitu bae lah. Itu kumaha ya rencana kumaha? Ieu aing. Nu sangkut paut jeung atan aing lah Udel. Urusan Nah. dunia aing lah lieur. Aduh. Mata aing pusing bae nu aya ka hulu aing. Geus itu kan mau bubur kacang. Orang ganti aran dia teh. Kudu mah ieu. Bagus-bagus aing terus di Udel deui. Oh, nya. Terus iku mah ieu tadi kita. Aya eta mah ngan hayang cara kumaha ieu dia. Enggak kuku malos. Nu penting mah bukan duit. Tah, resep aja ya nya. Jadi kieu. Aing boga dukun mati yo. Lamun dia hayang. Diatur ku aing. Nu kieu zaman modern nyaho ka dukun barang. Ya. Baru dah keneh aing nunggu sekolah teu magi-magi ka dukun. Aing kiki gitu tukang leuleungan dia. Enak itu dukun nanti penting. Dia. Enak. Bae. Enak di mana tuh poe? Maka center atau maka lilin tah. Naik moalnya. Oh guys, di mana tak? Terus ayo Upahna kumangke. upah mah. Mas udah ngomong upah. Yang penting aing heula doa anu upahan. Kira aku dia kan dukun upahan kan aing henteu. Iya tuh, salah gitu mah dukun heula di upahan. Hara kana daria. Cuma edan sare aing. Ngesan. Kana sare. Itu ya. kumaha yo? Aduh, aing buka duit sakit ge.
heman aing mah jelema pelit kan dari ya dong. Ai di kena aing pelitnya si Rohim teu dia mah. Si eta na beungeut tebet bolood. Kieu bedi mah aing kieu bae lah kieu. Atuh aing teu tega. Atuh nyaho bolo di baturan dia mah. Ku kami ini tuh. Si eta nyapur deui ka imah aing. Naik bae dia mah. Geus kuari kieu bae. Lamun sakirana di duit. Berek ku aing duitna dukunnya. Dukun mah lain ku duit. Kunaon eta? Ku beheung. Jamin mujarab ku. Belum sorangan bae Sam. Ih, tidak bisa gitu. Cuma naik nulungan. Tidak beheung. Sorangan Lumayan, mah pasti payu ku juri ge. Aing nu mawa dia mah aing korbankeun. Da kumangasan upahna kami dikorbankeun. Tuh. Nya si eta nu boloon ngakeun kopi aing nya. Cocok mun sama. Terus bagi opat dia 2 dia hiji. Ih aing baraha. Dia ulah. Geus kieu bae bagi opat kan hiji ewang. Oh. Menang misal orangnya loba duitna. Aing hiji dia hiji si itu sampai nujuhna. Oh, geus. Nya hiji pas yo sekali aja dia aing giat ieu mah yo. Tah duitna tah. Aing duitan eueuh eta. Asli duit ieu mah. Ih. Eta. Oh, yo. Aing mah Tuh, bisa ngopi aing petik ieu mah. Aduh. Dasar mah aing 7 poe teu ngopi hulai Ya. saaju. Ih, engke heula aing cepang di dukuna ge. Atuh ku ari heula DP-an aing. Mumbung aing dia mah tukang tipu kan aing. Oh, geus ayo. Bela tunjukkan jalanna. Sedeng aing mah bagi opat kagok. Aing teu ngopi kieu lah. Lieur hulai. Sarua ada kawekeun ieu. Kagok aing mah mau orang ngopi kopi aing tadi. Kela. Nah, sana. Aing rek balik deui. Kunaon balik deui? Aing sieur. Aduh, sinaon? Aing kemarin di 72 bendul da tah mecret aing. Yo, kuari kieu bae buru. Sarang daek teu nganterna. Oh geus duaan mah aing mesin ieu. Asal bako bae siap bae. Kuari kieu bae geus berarti bagi 2. Tahun hasil. Oh setengah sampai geus saeutik. Oh, karunya. Geus ibaya boy ya karunya aing mah teh dukun bentahnya. Aing kumaha dia mah. Kapan kira cair itu di ditu bagi 2 gede komo eta manaan satu sok mah eta mah. Oh, bener. Eta mah kabeli Balik. eta mah kabeli tumbila doang paling ge. Geus aing balik. Oh, udah. Nya. Datang. Bener. Aku dukun biro. Hei, kemana dia? Astagfirullahaladzim. Kemana eta? Aing mah tunggul. Setan doang dia ngomong ke aing tunggul. Kuraki. Salam heula dia jeung aing. Hah? Siun. Dia. Kumaha dia buka. Beneran dia mah doang kitu dulu tuh. Deul ku dia tuh dina ieu bae ge tangan nang gambar nang. Wah, ini ngomong Tapi sigana ieu dukun-dukun pesugihan oge deuleu bae tuyul lagi jadi katarang. ya. Dari ya ngomong naon dia bisik-bisik bae dari ya. Bulan-bulan sih, ampun. Dia. Nyamun meureun. Lamun dukun gagah mah. Ya di mana gua? Geus ulah loba omong dari ya aing ge nyaho datang ka dieu. Dia nek minta pesugihan dia kan aingnya. Dukun. Oh, cahaya air gitu. Aing geus nyaho ieu dia ieu. Tadi dia rokok kopi dihakan dianya ku baturan dia. Oh. Eta kumaha eta lamun sugih lah. Eta mah gampang masalah eta mah. Terus dia yang sugih iraha ieu. Tarik aja. Nek isukan tan nek kuari. Geus aing mah tahun ira los, tapi aing mah henteu gentong ieu. Gentong lah bagus amat ieu. Dari andek naon neuleupkeun kentong aing. Awas eta mah. Ieu aing eta mah tuyul aing eta awas tah. Gelangna ieu lamun dibawa ku urang mah nya. Lain resep baik ieu. Ih anjing berat. Ulah barang disiplakan cepat segala eta gentong aing. Eta mah aya jin aing. Ulah sok diopenan. Awas. Ai buyur. Buyur. Terus pokona mah ulah loba omong dari ya. Ieu kuari dari ya boga tumbal henteu. Jangan ngomong bae bawa. Oh, sira. Geus ku dia bae bawa, aing gua di dieu, dukun bisa kabur. Oh, bro. Kayak aya tah budak teh yang ka ditu. Nu hade eta tumbalna. Tuyul aing bising moal daekeun lamun goreng mah. Tuh bola mah gagah, tenang bae ki, sip.
Oh bener sorangan yo. Luwih iyo kamu direncanakan iyo mau kebuat Oh geus. bulan Oh geus bawa ka dieu. alabatan sipan keong Oh geus bawa ka dieu. Masa Allah bukan bayawa kasar. Saya kabeh aku. Olah ya. Ayo udah geus. Geus nya udah jangan sare. Ayo cakep aja. Ayo beran. Masa Allah, awak kayak kopi dia. Allah, aing mau anak aja. Ini mau kemana ya? Mau isi Allah. Kembali astagfirullah. Eta sia. Awas eta kana gentung aing. yakin nih mas setan geus Si sayu, si sayu. Aing nurut lah. Temuan sakengan. oh geus si ongkosna paling beda bayaran Mana ieu? geus Ieu diuk sayu ieu euy. aya kopi aro kopi Gandeng dia ngomong naon. Ieu sahayu yo. ieu tadi dobrol ke kurang Edan. Model kieu nek dijadikeun tumbal. Eta Dia uyut. mah uyut mau ngomong gagabah itu tuh pungkil pungkil di mana? alamatan sipan keong rasana ge gerabah Bah, teu percaya. Oh geus. Ieu ge tinyodaikeun tinyo henteu ieu jin aing yo. dijamin pulen rasana alamatan sipan keong Oh, wah aing coba kayak didatangkeun ya jin aing yo. terus kira be panggil Care cing. Cicing ya. teu kuat aing hanya kelan duit Oh geus cicing cicing. oh Aing yo. Wah indek dipanggil jin aing. saya kok aing lamun geus menang duit babari cukup sampai nujuhna mah kok aing 40 ji poe dapat rumah Abang amat dia eta ngebulan eta geus datang can jina buka kahiwan jina ge Cicing sia ulah ngomong. Cing caripit ketumbar bawang. Duit saeutik ieu budak aja hayang yuk bawang. ceutik Eta mah campe aing. aing bisa saeutik dulu tuh bahasa pulan pungkilna alamatan Oh, sipan geus keong cicing dia. Jampe aing ieu aing rek Oh, ngaluarkeun geus, jin aing yo. Aing Dia mah hayang duit loba, loba. oh geus asa loba bae geus geura Oh, geus cicing dia. Ulah loba omong. oh geus geura Jing caripit ketumbar bawang. Jin iprit geura datang. Ada apa uyutku? Iya aya budak yo nu menta pesugihan jin. Wah, ngeunah ieu laju nu mana tumbal ayut. Tumbalna ieu yo nu make kupluk yo. Daek henteu yo jin. Doangna kurang hiji ieu yut kakuranganna. Naon eta jin kakuranganna jin? Kakuranganna kurang cager ieu budak. Terus kumaha jin daek henteu? Beuh doangna hulap mesekna ge yut. Waduh. Geus uyut ge angan deui bae. Teh kula ka dieu deui. Oh, oke siap jin. Kayak di kabaran ku urang nya. Siap uyutku. Waduh, kumaha eta? Jajin aing teu daekeun tah. jina bae teu bamata saking pungkilna pulan alamatan sipan keong kuat teu daek Pungkil kumaha eta pungkil? Terus kumaha yeung skila? babari yo nya sorangan nu cekal ieu bae kumaha lamun urut bae Wetan dia. Sok ngalunjak kana aing.